Wargi sadayana anjung ngantos-ngantos carita Sunda dina judul Siluman Bahaya Dano karangan Kiriksa bagian anu ka-10 wargi kanggo dinten ieu nya. Urang masih nyariuskeun harita si Jumri barantos Minang Saraya ka Sundawa. Ramana Nyi Sumasi supados hayong dibereskeun anya warginya hayong ditikahkeun kitu tah. Kanggo ngajagi hal-hal anu sanes di tatanggan sanesna. Da harita parantos badami sakumaha mistina kumaha jeung ieu carita wargi. Mangga dijeng ngadangkeun eta landung pang beberahman. Heug atungan ulah hayang diria-ria padu resmi wesa jeung salamet. Sumuhun kitu maksad abdi oge. Para tueh badamian teh peuting eta mangrupa hiji peuting anu ngandung sajarah pikeun si Jumri mah. Lantaran aya nya ti mimiti peuting eta manehna bakal resmi jadi urang Serang, urang lembur kemayungan, jadi kulawarga Abah Sundawa. Mimiti poe isuk bakal muka lambaran anyar bari jeung mawa habang baluh. Balayar di sagara rumah tangga, ngajugjug polo tujuan, bagja dunya jeung akhirat. Isukna Basundawa nepungan sesepuh lembur, anu boga wewenang pikeun ngesahkeun anu kawin. Bicara adat didinya, numutkeun aturan jeung numutkeun nyatana aturan harita, tetela sagala rupana oge lancar di. Teu aya halangan harungan, teu aya rereged anu baris ngagokan. Kugitu teh mah pantes, kaji Basundawa teh pada ngajenan sabab gede wibawana jeung loba amal salehna. Ulah nulung kanu butuh, ulah nalang kanu susah. Kaduana taya casad ku ciwa, eueuhna naon nu matak jadi rereged. Malah saradea milu bunga, mun Basundawa rek minantuan, itu ieu pada janji rek ngabantu sakamampuna. Gancangna carita nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama. Cenduk waktu nu alus si Jumri kauntun tipung katambang beas laksana laki rabi jeung Nyi Sumasi. Kalian resmi menang pangdoa ti para sepuh. Perlu kue kawin. Yang ridkeun tali batin ngajadikeun janji pasini pasang subaya, ayeuna geus ngabukti dua jiwa ngahiji, dua insan sajalan pada janji rek hirup bebarengan. Ngambah sagara kahirupan anyar. Anu tangtu bakal loba halangan harunganana. Boh ombakna, boh angina, boh soeh layarna, boh parahuna jeung sajabana. Duanana geus sayaga tarapti pikeun yang hareupan eta dodoja. Rijeng gogoda. Jumri jeung Nyi Sumasi ngarasa bagja sabab cita-citana geus laksana. Nya satuluyna si Jumri teh nyaan nyemponan jangjina. Ngalaksanakeun tekadna hayang milu mikanya milu babakti kakolot. Hirup babarengan boh susahna boh bungahna. Atuh Basundawa teh bunga heunakar. Kameneran boga minantu teh luhur elmuna, loba pangalamanana, alus akhlakna, hormat kakolot, nyaa ka pamajikan, akur jeung papada kaula. Atuh geus kitu mah Basundawa geus tara ka sawah. Dicarek ku Jumri, dingeunahkeun, disenangkeun, dipiara, didama-dama, da basana ge gaganti bapa pituin anu geus eueuh. Sajabana ti kitu si Jumri teh lapar keneh ku ilmu pangaweruh. Nya lamun aya waktu lawong teh tara ieu dipake teu puguh. Manehna mah rajin tetelepek tatanya kakolot tina rupa-rupa ilmu perelmuan, boga lahiran, kabatinan, kadunyaan jeung sajabana. Malah jampe raheut, jampe nyeri beuteung, jampe anu kasurupan kabeh diuli ku si Jumri. Akhirna heuleut 2 tahun ti harita, si Jumri geus bisa nyelangan mitohana, malah leuwih sahormatan Bah Sundawa. Si Jumri kacalu ka awun-awun kawentar ka jana pria, magarkeun teh aya dukun anyar cenah repus segala bisa.
Nyati dinya ge nirilik rejeki leutik unggal poe tara saat da aya bae nu tatamah. Menta tulung menta jampe. Najan tara dipenta bayaran da jalma teh baroga rumasa. Teu boleh we marere duit atawa barang sejena anu mangfaat. Kakocap we yen di lembur kemayungan aya dukun lepus ngaranna Jumri minantu Abah Sundawa. Can urang tunda heula di Hanjuang siang dan di Hadilim sium. Paranti nyokot ninggalkeun ka hareup ka sampel deui. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun saurang deui nasibna teh jauh jeung si Jumri. Aya lian iwati si Ahad anu keur kumalayang di Jomantara alatan dibuang ku Raja Siluman. Nah haja we dipikeun dijauhkeun sina nyingkah ti lembur tutugan. Angin topan seah ngaguru harita mangpengkeun waduga si Ahad anu geus teu inget di bumi alam. Lantaran banget teuing pangawasa Raja Siluman anu ambek dumai ponggawa cilaka nu saurang bencar silahna nu saurang didewang badana. Dihin pinasti kersaning yang nu bampara si Ahad anu keur kumalayang di Jomantara dina wanci balebat nyirorot di hiji tempat anu kacida jauhna mangkaning dina kaayaan teu eling leungit kasadaranana. Gubra garita teh kana bumi pareng kana tempat batu karang sisi walungan. Si Ahad nyelap dina salah-salah karang. Tapi kersaning nu maha kawasa awak si Ahad terusak perbawa ilmu anu diagemna. Gerung angin topan ngaguru handaruan mumbul kaluhur jiga anu rek bari ka nagarana. Data dina ge angin ciciptaan ti Raja Siluman teh berai berang panon poe biju di papa gurecetna sora manuk. Cahaya anu beureum keneh nyorot kana cai walungan pating nariak pikabitaeun. Cai ibun dina tungtung daun tinggurila papatong pating kalayang micis jangjang. Manuk-manuk ting kaleper suka bunga tepung deui jeung sang surya anu salawasna satia. Nyaangan buana panca tengah merek dasar kahirupan kasakumna makhluk anu kumelip di alam dunia. Jadi sabab sakabeh makhluk teh butuh ku cahaya sang surya. Si Ahad masih kene can eling nyelap dina batu karang, beurang kapanasan peuting ka ibunan, teu aya nu nulungan sabab eueuh nu nyahoun. Kakocapkeun di hiji lembur aya awewe anu kira-kira umur 20 taun. Geus era ku balarea lantaran can payu keneh. Tacan boga salaki. Malah kaimana tara aya nu nganjang acan. Padahal mun ieu kana rupa da moal nguyang. Pangarti da moal meuli sama sakali teu kanyahoan sabab-sababna. Nu ngajadikeun eta awewe teh reuntas pangarepan. Tapi sameh tega nelasan maneh datang hiji aki-aki ngageuing ka eta awewe anu geus nalah sok disarebut ni Kamira. Kamira goreng patut hiji manusia maehan dirina sorangan. Eta hiji ciri yen teu tumarima kana nyiptakeunana. Teu sadar kana diri. Teu nyaho kana isi-isina hirup jeung kahirupan. Maneh kudu nyaho Kamira. Manusia hirup teh aya nu ngahirupan. Paeh aya nu maehkeun. Jadi mun aya manusia hirup nekad maehan maneh sarua jeung nyanyahoanan teu ngajenan kanu ngresapkeun beurang jeung peuting. Dahu lantaran kitu ulah kikituan dosa gede eta teh. Kitu cek eta aki-aki mambagahan rada heuras tina awahing kunya akan Nyi Kamira. Bisi laluasan alasan maneh nu ahina nanggung dosa saumur-umur. Ki kuring ngarti kana eta papagon. Tapi kuring rentas pangharpan, era wirang sedih, perih, asa jadi jalma panghinana, asa jadi jalma panggoreng patutna, pangeuweuh gunana. Anak itu bohong pangeran adil teh, geuning ka kuring mangan nyiksa jeung nyiksa wae. Tak lantaran kitu jeung tibatan panjang lara selila sangsara. Leuwih hade nelasan maneh. Kitu tembal Nyi Kamira
anu memang geus tega kana diri. Salah Kamira. Ulah kitu pipikiran teh lamun nyebut teu adil ka pangeran eta hartina maneh geus sombong adigung. Kumalungkung gede hulu nyanyahoanan sayong teu boga kaera. Coba pikir kumaneh. Palembah mana teu adil na pangeran. Sakabeh makhluk nu kumalip di alam dunya, kumaha ku pangeran teh dirizkian, disayagikeun pangabutuh hirupna. Coba baca alam, saha nu teu kabagian rezeki. Boro-boro manusia nu sifatna sagede kitu, ditambah ku akalna. Ajan rorongo anu panglitikna tetep aya rezekina. Sedengkeun maneh mah ilmu boga atau pangarti komplit rupa tenguyang. Banda boga tapi naha make tega kana diri. Naon ieu anu jadi dasarna pangna nepikeun ka kitu. Ari Aki, apaan kuring teh wiwirang, pada moyok, pada ngancunan, majar kuring parawan jomblo. Sedih Aki, sedih jadi jalma teh asa teu aya ajena. Jika Mira harita bari cerita si Panonju. Oh, kaliru adu ari kitu mah. Ajen diri manusia lain diuji tina hariah dunya. Lain tina pangkat, harta, hati jeung jodoh. Tapi diuji tidak keimanan, keyakinan jeung kataatan ka pangeran. Ayeuna maneh dibere gogoda sakitu, make jeung buyar keimanan, leungit keyakinan, make jeung poho kana diri, tega kana nyawa. Make hayang miheulaan takdir pangeran. Ari nu jadi sababna saeutik ukur nyeri jeung sedih ku pamoyok sesama manusia. Anak itu mah handap keneh ilmu maneh. Kamira, ari maneh naha hayang dipuji ku manusia atau aku pangeran. Hayang dipinganya aku manusia atau aku pangeran. Tangtu kedua anak Ki, ku pangeran hayang dipikarunya, ku manusianya kitu keneh. Atuh ari kitu mah ulah luluasan deui. Apan maneh teh karek dipigange ku manusia. Karak dipoyok ku manusia, can aya bukti yen maneh dipoyok ku pangeran nyiptakeun maneh. Lamun maneh yakin yen pangeran teh henteu naon aya jeung maha welas asih, pek penta ka nyaahna ku maneh. Kumaha carana Ki? Da kuring geus beak harepan. Ku akirek dituduhan, ngan niat nu goreng patu teh jauhkeun. Malah kudu tobat ka pangeran. Ulah sakali-kali diboga niat rek tega kana diri. Mangga Ki. Jika Mira harita timbul deui kepercayaan kana diri pribadi, hatena asa caang deui da geus dibere pituduh. Yen pangeran teh cantang tumoyok ka manehna. Jeung moal moyok deui da mungguh pangeran mah anu luhur ajena anu pangtakwana teh. Kamira, maneh kudu nyucikeun heula diri. Biceun rareged ngotoran jiwa maneh. Sabab maneh teh sanyana mah keur diuji, keur dibersihan jiwa, maneh dicawiskeun keur pibojoeun hiji jalma nu luhur elmuna jembar panalarna sugih ku pangartina. Ngan eta jalma can tembong, teuing dina ayana, teuing di mana ayana. Tayuna teh angan kumaneh, engke ge bakal kapanggih. Carana jig diiskeun pikir, sirnakeun rasa, jauhan balarea, ngarah ulah loba gogodak. Tuh, jug-jug guha karang nu aya sisi walungan. Prak sing betah di dinya, satungtung can kapanggih mah, ulah wakabali ka imah. Barang cacap omongan si Aki, les sujudna teka ciri, teka nyahuan leosna.
Atuh nyika miras celahok bengong tadi nama arek nanyakeun deui na kudu kumaha. Tapi si Aki geus ngiles teu nembongan deui akhirna nyika miras sadar ye nu ngageuing dirina teh lain manusia biasa cenah. Tapi hiji manusia jalmaan tina elmuna sorangan nu geus ngajadi hiji jeung dirina. Aing inget ayeuna mah. Nya bener salah gede mun aing maehan maneh. Keun wae panghina sakitu manja jamak. Keun nguji iman jeung kayakinan. Ayeuna aing kudu init ka Guha Karang pikeun iskeun pikir ngajauhan jalma loba. Nu sok ngagoda bae. Nya kudu kitu ieu mah. Cek Nyika Mirah ngomong sorangan terus leumpang harita sarta ngajugjug ka Guha Karang teh anu aya di sisi walungan. Gancangna carita Nyika Mirah geus tepi kanu dijugjug. Dasar awewe anu nalakta teu sieun teu paur teu inggis gagalancangan dina batu-batu karang nu sareukeut estuning daya kasieun. Gokaliang guha jeung ngajanteng sagedeung melong ka jero guha. Bari ngabijilikeun pangawasana. Bisi eta guha aya nu nyicingan tapi teu tela kosong. Bus ka jero gek diuk nangkep tuur, panuna melong kanu anggang. Pikiran kumalayang can bisa sirna tina rasa. Can bersih tina pikiran, custos kene kamana meni ingat kana rupa-rupa persoalan. Tetep we aing teh loba pikiran. Nya kudu kumaha itu nyernakeun di pikir teh. Kudu kumaha nyernakeun rasa. Tapi ya aing teh keur boga niat, boga kasusah, boga kahayang kudu cengeng, kudu kayang, kudu nyanya. Kitu pokna ngomong sorangan bari ngarobah diukna. Sila ipis bari nangkep harigu nyarande kana batu repeureum kawas anu keur tapak. Nya ahina angin detik tengah hiliwir cai walungan seah ngaguru katambah-tambah rame ku sora manuk dirgamelan alam anu mepende ka Nyika Mirah. Atuh jadi lama harita lengut reup manehanana sare. Perbawana ilmu anu geus asak jeung geus ngabaku, lamun Nyika Mirah sare dina tempat-tempat hara-haraeun sok bijili pangawasa anu manuatna pikeun ngajaga dirina. Mun aya nu rek ngaganggu atawa lamun aya anu bahaya bisa kanyahoan jeung bisa nyageurkeun deui badan anu rusak. Harita ge kitu, pangawasana harita kabawa ku angin nyebar ka sabudeureun tempat batu karang. Kagigir ka handap atuh ka luhur nepikeun ka ponclotna sabab eta batu karang teh jiga imah kagigir lega loba liang-liang guha jeung parataran. Ka luhur oge aya nu nyerocos jiga daun camara. Seukeut nyagak tara aya nu wani nincak sabab sangat keneh. Jiga geus kitu kuduna pangawasana Nyika Mirah. Lalaunan harita ngarayap kana ponclot batu karang. Nyimbutan sakabe batu. Dak nu mandapkeun kana awak si Ahad anu keur keuna ulara bari nyelap dina karang. Kulisi karita lilir nyah beuntak gebeg ngarenjag reuwas. Sab geus kumpul lembutan, geus datang kasadaran. Manehna ayeuna teh dina batu karang ayana. Nyelap teh bisa hojah. Cangkeng asa ditalian, leungeun asa ditarikung, ukur sirah anu bisa ileung-ileungan. Aduh, aing teh di mana ieu teh? Bu edan, geuning di awang-awang, tapi geus deukeut kana bumi jigana. Itu leuweung jeung pagunungan, jeung sora aya cai walungan deh. Aduh, kumaha ari geus kieu aing teh bisa hojah ieu. Si Ahad bingungeun manehna ngararasakeun awak anu nyeri. Jeung teu beak-beak mikiran nasib nahabat nempikeun ka kitu. Hiuk angin ngagelebug ka denge maningayung, kalayang aya manuk celek eunteup dina tungtung karang anu pangluhurna. Teu kuahan teu celek ngising di manuk teh meneran kana dada si Ahad. Aduh, burung nurus tunjung.
Tegablag geduluan. Abung satu sia. Cek si Ahad harita gegelendang. Rep langit angkep mega hidung ngagulung maju ngidul. Hawa tiis. Angin letik. Dapetan angin tarik. Burinya ay kidat. Geruger sada gelap. Atuh si Ahad mani muringis. Manena ngerasa paur bisa kabentar gelap. Sabab sadar manena aya di luhur. Bu edas. Aya di wae gogoda teh. Jeung hujan deh. Cek si Ahad bari muringis. Pangkaning nang karak lamun hujan teh. Gestang tu kana panon. Kana irung maseuhan beungeut. Karak karasa harita kasangsaraan salila dina karang. Dumeh karak harita elingna. Dakeur teu eling mah teu karasa panas. Teu karasa tiis. Teu nyaho hujan jeung panas poe. Hiuk angin beki tarik. Brug hujan maningga gebret. Gelap dordar kilatna pating burinyai. Unggal ngaburinyai kilat si Ahad nahan napas bari nyoba-nyoba ngawatak ajianana sesuganan bisa bijil tina karang. Tapi sakabe elmuna seolah-olah leungit teu aya pangawasana. Adu kapaksa si Ahad ngalaman kapanasan, kahujanan, kaibunan. Beki karasa sangsarana, beki kanyahoan pait peheurna. Rasa lapar nyiksa kana pujit. Rasa nyeri teu beunang dibebenjokeun. Aya wae ieu mah ieu. Gara-gara raja siluman edan tah. Teu kira-kira make jeung ngalungkeun ka aing. Nepikeun ka kieu. Tapi untung teragrag di laut. Cek si Ahad ngupahan maneh. Hujan beki gede, beki karasa bae sangsarana. Atuh panon oge teu bisa beuntak sabab lamun beuntak cai hujan teh anu baradag langsung kana keherang panon. Irung mindeng kaisian ku cai hujan da puguh nang karak teh. Lila-lila mah teu kuat si Ahad teh narik napas si jero. Gerok ngagorowok menta tulung seranahan daruan angin-anginan. Kawan tuker hujan gede jaba pasalang jeung sora geluduk. Seor sorana aya awuhan. Kawas aya nu ngalelewaan. Si Ahad teu bosan-bosan harita gegaroan menta tulung. Tapi tetep teu aya nu nembalan. Sebab jauh ka dieu teu aya lembur anu deukeut. Nya akhirna hujan raat ngan ukur milipis leutik. Si Ahad eureun teu gegaroan menta tulung kari capena matak pareureus di koro. Ngan untung ari hanaang makatulungan bari kahujanan loba cai nu kainum. Aduh, cilaka. Aing teh bakal paeh lalaunan kaya kieu mah. Teu harapan bisa salamet. Duh, tetela pangawasa siluman teh rohaka ieu. Ieu aing nepikeun ka teh bisa walakaya. Kitu cek si Ahad. Jadi kawas nu geus putus asa pondok pangharapan. Sanggeus raat hujan reup oek tong ngeret di sada keneh. Manuk juri ting koreak, matak maruding kak bulu punduk. Si Ahad beki langsa ngarasa keung jeung sieun. Malah marada aral ayeuna mah sabab beki karasa katunggaraanana. Sapenting jeput ka ibunan, teu bisa sare, da puguh loba anu nyocok, jaba beuteung lapar. Sirah lieur, tina awahing ku ara si Ahad tepikeun ka sompral. Duh Gusti, jeung tibatan di kieu-kieu mah cabut we atuh nyawa abdi teh. Kaluman hirup teu neut paeh teu hos. Asa teu paruguh. Mun kojor puguh deui jenatna meureun ngaranna. Kitu cenah pokna teh tuning geus taya kasieun ku paeh mah. Kacatulkeun di hiji lembur anu kasebut lembur si Guntur. Basa keur hujan gede loba jalma anu ngadenge sora si Ahad. Menta tulung taya reureuhna mata gandeng jeung kaluman. Mimitina mah taya nu marire. Tapi kulantaran terus-terusan kadenge, akhirna mah sakur nu ngadenge teu geuna cicing. Juta lurun ti imahna dibelaan make dudukuy muru ka imah tua kampung. Rob ngaronom atuh tua kampung ge reuasin harita bisi aya salah saulang warga anu leungit.
atawa cilaka kabawa caah di Bengawan dea. Aya naon di teh datang bari hujanan. Cik tua kampung bari colohok. Patua aya nu tulung-tulungan Pak sorana tarik kandaruan. Cik salah saurang ngong sejen oge laporanana sarua. Malah sakur anu datang kadinya mah kabeh ge ngalaporkeun sarupa. Nah, ada kami mah teu ngadenge. Palebah mana anu minta tulung teh. Cik tua kampung bari kerung hatina reuas. Datangna teh ti kidul Pak, jiga ti Batu Karang. Cik salah saurang. Eta teu aya anggota urang anu leungit. Can aya laporan patua. Demawi enggal ka dieu, sumun hoyong aya putusane na kedah kumaha atuh. Cik eta anu laporan. Tua kampung bingung beuki ngarasa melangwai manehna. Bisi aya wargana anu cilaka. Najan bari jeung hujan ge, harita teh terus mariksa wargana dibantu ku kanca-kancana. Burber harita teh ka unggal madam, dipapai ka unggal imah. Si ditanyakeun jeung tatanggana anu deukeut. Nya akhirna maka panggih, nyika mirah teh henteu aya di imahna. Adu gancang harita laporan ka tua kampung. Yen bener aya salah saurang wargana anu leungit. Baru si kamirah teh eueuh nya. Beu, nah ka mana cenah eta mangkeluk teh. Geus baku ari ngariweuhkeun teh. Cik-cik sugan anu manggihan. Nah kamana si kamirah teh. Cik tua kampung sabada menang laporan ti anak buahna pok aya nu nempas. Tadi teh abdi ningali ti katebihan, cik kamirah teh angkat teh ka kidul nyarila, duka bade ka mana eta? Nepi ka mana nu ka tenju ku maneh? Ka Cukang Kawung nu berasna ka Batu Karang. Hah? Moal salah dipasti si eta rek. Tekebatnya di tanah. Jadi tega nyebutkeunana bisi matak bujur manten. Tua kampung ngari terada gugup. Nu sejen colohok pok di tua kampung nyarita. Sameme peuting. Yuk, urang tareang ka Batu Karang. Bisi si kamira kumaonam. Mangga patua. Tembal baladna mandireang. Bring atuh arindit tetalangke diparentah kitu mah. Dapada hayang nulungan kanu cilaka. Malah hampir sarerea boga sangkaan yen nyika mirah tulus maehan manehna. Najan harita hujan keneh ge anu ngagebret. Tua kampung ejeung kanca-kancana ngalit ngajugjug ka Batu Karang. Nu aya sisi walungan. Sedengkeun sora anu tulung-tulungan kadenge keneh harita. Jadi beki lila beki atra kadengena. Tapi hanjakal barang gok anjo ka Batu Karang ngan ukur kahalangan ku walungan anu caina geus kiru sak hujan teraat. Sora anu tulung-tulungan ge jempe deui. Nah, jempe euy yeuh. Cek tua kampung nu sejen oge ngaharuleng. Sererea ge kaget deui. Da nyaan ngadadak jempe anu minta tulung teh. Kumari geus kieu atuh patua ieu teh. Cik salah saurang. Teuing atuh da teu puguh. Na ti mana datangna nu tulung-tulungan teh atunya? Na nyaan ti dieu atawa lain ieu. Kitu ceuk tua kampung. Terus sarerea nungguan sugan aya di nu kadenge. Nepi ka reuting teh teu kadenge deui. Ukur soraga anjing jangkrik ditema ku manu Korea. Nya akhirna matua kampung jeung baturna baralik di kalemur. Memeh buyar sawala heula na kumaha carana neangan nyika mirah. Nya meunang putusan yen isukan pabebeurang
rek diteangan deui. Kacaturkeun isukna, poe teh halingeum panon poe teu tembong, awati is mega hideung ngajingjing di beh kidul. Tapi kayan kitu ente jadi panghalang katua kampung jeung baladna pikeun neangan nyi kamirah. Atuh bring sararea indit lengkap jeung pakarang katut alat-alat bisi kudu turun unggah dina gawir anu lungkawin. Sabab geus pada nyaho di batu karang loba anu gurawes. Harita kene si Ahad beki kasiksa bae. Beungeutna oge sepah. Atuh beuteungna lemped teu manggih dahar di sabaraha poe. Ukur nginum cai hujan katurug-turug unggal peuting digemrong ku leungit. Kulantaran aral gero menta tulung. Tulung! Cenah. Sabaraha kali di Suranapati salehor kalebak. Abuhanana bulak-balik. Awor jeung seahna sora cai dibalungan. Kadengi ketua kampung jeung balad-baladna sararea curingha. Terus ngadengekeun datangna sora. Tetele ti wewengkon batu karang. Atuh buguh jug-jugeunana ari geus kieu mah. Geus kieu mah. Siapkeun alat-alat. Langsung ke batu karang yuk. Urang mentas kabeh. Kitu cenah ceuk tua kampung. Tekudu 2 kali marentah burusut ka Bangawan, ngarejai mentasan Bangawan, nguru kana batu karang, malah 2 kampung ge henteu tinggalin. Geus nepi mah terus harita teh haranjat, malah dibagi tugas ku 2 kampung. Sangkan unggal tempat katincak, ulah aya nu kaliwat, terus nyebar neangan nu menta tulung, tapi mata kaur. Sabab sora anu menta tulung teh teu puguh kadengena. Da abuhanana bulak-balik atuh. Datang ti unggal madhab komo dina balunggung mah begitu puguh sora teh. 2 kampung harita kerung bari bingung. Napas oge ngahegak kesang harita ngucul, tapi nu diteangan macan kapanggih keneh bae. Nya akhirna eureun nunggu laporan ti anak buahna. Dilalila jujul anak buahna kabeh laporan yen teu manggihna naon jeung teu aya nu nyurigakeun. Sedengkeun waktosna wargi sadayana teu nyekapan.